salat pakai lamun nuboga tambahan ku adab-adaban etangan sekadar jang kawajibanana hungkul ditambahan make kasunahan anak adab-adaban mata Kangjeng Nabi malam mundek salat teh make jubahnya nama make komis nu rapi di samping make baju gamis di jerona make sirwal make calana sanggeus teh make calana make jubah komis ngarana kemudian Kangjeng Nabi make amamah udeng-udeng di dia di samping amama ditambahan deui ku irtida di dia gagah keur makasep Kangjeng Nabi teh ditambahan ku adab-adaban anu luar biasa urang neuleuk Kangjeng Nabi seperti kitu wah Masya Allah entek cek Kangjeng Nabi malam ya tamam bahwa syaitanun sajeleman nun teu make udeng-udeng eta adalah sarua jeung setan geus urang lamun hayang hese-hese teuing neuleuk setan ieu bae nu dihareup ngan sok aya nu salah kaprah jadi kiai teh kumaha ari deuk ceramah make udang-udang ari arek ngariung make udang-udang ari deuk salat kunaon make rinso kiai penceramah kos gitu nah nu rapi adab-adaban tegep jadina urang kada sunah tetek gitu adab Allahu akbar kadeuleuna ge saregep padahal majang lalaki mau masalah make hiji samping doang ge samping dikaluhurkeun ka dieu rada dikaluhurkeun ka beuteung geus bae kahandap katutupan geus teu kudu make kaos teu kudu make sorban teu kudu make kopiah jadi bae kos kitu salat kos kitu cenah ieu mah jadi imam sanajan jadi imam masalah masalah jadi sataranjang kaluhur masalah anggaplah di Cirebon lah Kesultanan Cirebon masalah ngan teu boga adab geus make adab nu rapi malah kabelah dia nama diatur ku Kangjeng Nabi nu bagus mah hiji pakaianna namun aya manu putih nomor kaduana nu bersih ka hiji nomor kadua nu putih lamun eueuh nu putih nu polos lamun teu boga kakarak make nu aya gambar-gambaran kebeneran di dinyana make batik aya semar di sisina aya gareng aya cepot begitu orang salat di tukangeunnya na atuh nu kabayang Asep Sunaria Masya Allah ulah tah teu bagus make batik-batik batu mah paranti ka kantor batik anu hajat batik ieu salat mah nu naon ngaranna putih mun aya nu polos rapi khudzu zinatakum inda kulli masjid nalika urang salat berarti make pakaian nutupan aurat wajibna tambahna sunnah jadi berarti di dieu teh lain bae sakadar nitah make jang nutupan aurat kulantaran di dieu ditambahan ku adab-adaban ditambahan ku hadis Kangjeng Nabi ku ayana sakitu berarti urang disupri titah nutupan aurat di samping nutupan aurat teh kudu ditambahan ku adab-adaban anu rapi nu mentak aya sahabatna ros ka Kangjeng Rasul cek kata sahabat teh ya Rasulullah atuh urang make jeung rapih-rapih sagala rupa lah sapira di alam dunya ja Gusti teh sok nyaritakeun kitu geus bae meureunan teh kudu rapi-rapi cek Kangjeng Nabi teh innallaha jamilun yuhibbul jamal sanjana Gusti Allah teh maha elok maha bagus yuhibbul jamal resep kanu elok-elok jeung resep kanu jamal-jamal disupri urang da Kangjeng Nabi biasa sok ngaca abeh rapi kadeleuna ngan ngacana ulah mohokeun bersyukur ka Gusti Allah kena cilaka ngaca teh jang bersyukur urang dek Jumat sing hade kumis besing ke di dieu aya keneh tulang lah pan bahaya karena mun aya tulangnya na ungas ingus bae cek nya teu bau asin amat orang tulang pan di dieu tah sarua jeung jawara teh ya jawara anu sok galak teh ajunya na dahar barang dahar sorangan bae ja keur ngambek meureunanan
tidinya teh jada jeung tembang ai brak teh tulang tembang di dieu ngelap dina kumis-kumis pan sok gede tai sakieu jawara tuh ngaranna ge kur ngambek bae begitu dek nginum nyana lek hanyir buah dibualangkeun deui nyokot di gelas hanyir deui buah kuna geus 12 kakareknya na ngomong ka pamajikanna sia goblok bisa kukumbah acan belas buah hanyir kabeh ka ngaca coba tangan ke gelasan bersih kali ka ngaca emang kunaon eta tulang di kumis hah di kumis jadi jah lu batak ge lamun deuk salat Jumat ieu kacaan heula daung beusi aya anu nempel di kumis engke pan bodoh hanas aing marah cenah geus beak salosin teh gelas mantak ge ka atuh penyakit dibawa ku sorangan tuh masarua we jeung tukang bas neangan potlot bus kakaler kaki dul bus hese jasa orenganan ditendeun di biwi tolol tah tukang bas biasana kan di dieu ye biasana ye di kopeahnya na teh kan ngeunaheun asukeun ieu mah eta mah teh ditendeun di bibir jadi nyono neangan ka dieu ka ditu neangan ka dieu ka ditu mana cek ieu ka mana mus mamarahan bae rimas geus dibalang-balangkeun cak babaturan yang naon patlot aya teh di bibir jahe teh bareres aya anu pohoan kos itu aya anu poho tambah aya jelema namu sanggeus namu beres terus nyana pamit sanggeus pamit pan ngaroko ye ngaroko itu nela di asbak kadinya terarasannya nak karenganan di kadiekeun ajunya nya ke sepatu beres pakai sepatu rokok nu di asbak teh dicokot dia jadi dua tinggal lu boga imah bae bos tolol ting saya ditamu karok-karok aing dibawa cek cenah aduh ampun jelema limperan teh kos gitu nah ieu ngaca biasa nu rapih sok deuk kumaha ge bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tak Imam Syafi'i lamun deuk Jumat lamun deuk ngajar make bajuna hiji di jero kadua komis katilu jubah tilu rangka itu keneh make amamah make sorban make irtida jadi gagah kadeleuna teh dek mutus hukum teh dalilna ieu kana khudzu zinatakum inda kulli masjid nah gitulah di samping khususna nutupan aurat secara wajib tambahan adab-adabanana dalilna ieu malamun nu teu boga lamun nu teu boga mah saaya-aya bae kabeneran teu boga sama sakali ieu mah teu boga sataranjang nu masalah salat sataranjang ngan ulah berjamaah sorangan salat teh sorangan di kamar Allahu akbar sorangan antara sataranjang ieu masalah teu boga jadi lain berarti teu boga jang nutupan aurat eureun salat teu boga teu bisa tetep salat boga orang pakaian pakai teu boga sebogana teu boga sama sekali samping teu boga calana teu boga sataranjang bogana ngan seukur ampok-ampok dong make ampok-ampok bae geus beres Allah di zaman Kangjeng Nabi ngan seukur aya samping hiji doang dipakailah ku lalaki berjamaah jeung Kangjeng Nabi bahkan sok ditalikeun ka dieu ka luhur kos urang keur leutik da tapi gede tadi gitu. Nah, sebab orang Arab mah yang praktis bae maksudna abeh henteu ieu jadi teu make celana teu make naon ieu bae samping ka dieu. Geus, awewe kan salatna di tukang. Gitu kan? Begitu ruku kan awewe ka dieu. Tararangga. Kangjeng Nabi mah pan aya panonna pan di tukang dihareup Kangjeng Nabi mah. Kangjeng Nabi mah nu di dieu aya panon di tukang ge aya panonan ngan nu di dieu teu kaciri ku urang
henteu katingali padahal aya panonan nu mata Kangjeng Nabi malah ningali di tukang biqolpihi ka amami ruyatin sabatat wala yura asubaulin. Jadi tukang Kangjeng Nabi mah sarua jeung hareup biqolpihi ka amamin sarua jeung hareup. Lamun dibuktikan aya panonan Kangjeng Nabi di dieu nu matak aya nu macem-macem di tukang teh katingali. Nah begitu Kangjeng Nabi sholat berjamaah jeung para sahabat awewe di tukang bas ruku kan nyingsat awewe kararieu kok mah sujud tak sujud ka deuleu jadi awewe teh betah di tukang lantaran ya eta lah neuleuh bubuahan. Kangjeng Nabi pada sholat langsung teu wiridan deui langsung ceramah. Para jamaah sadayana lantaran memang keayaan urang darurat kuari urusan pakaian maka berjamaah mah dilanjut cuman wayahna ulah wakah hudang awewe lamun lalaki can nangtung cekang ini. Ke lamun lalaki geus nangtung kakarak awewe hudang. Kitu keneh engke tina sujud ulah waka awewe hudang lamun lalaki can nangtung. Eta awewe sing tarawel kabeh. Babaturanana kanyawannya orang kanyawannya ya sing kalebes kabeh arisin ka Kangjeng Nabi teh berarti kanyawan cenah urang ieu sing eta beh sing harareos kanyawan cenah urang kanyawan Kangjeng Nabi seri emang teh kanyawan bae ku kanyawan boro-boro baheula. Aya kene Kangjeng sanajan urang kuari ge sanajan urang kuari maca sholawat pan eta hiji sholawat teh hiber ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wassalam. Abdi sholawat tisaha timang anu urang mana urang anu. Cak Kangjeng Nabi kok bau ka ambeuna ye. Oh ieu mah sholawat pendopo hampura. Oh paingan ieu mah. Aya bau-bau bangsa pemerintahan kana mah sholawat. Bau. Waalaikumsalam. Ieu saha sholawat tisaha. Abdi ti kiai anu ieu rada seungit ti rada. Oh nanya ieu mah salat ti loka pendopo nya oh paingan. Beja. Assalamualaikum salam. Shalawat tisaha. Wih imam seungit amat ke cak Kangjeng Nabi. Kula ka ditu kakalayangan Kangjeng Nabi. Nah neuleuh. Emang kumaha gitu. Jih, bantak kudu dibersihan kita sholawat teh. Ulah sambarangan. Assalamualaikum orang di jeron ama yang berkat. Atuh Kangjeng Nabi siap. Waduh, sambarangan sia salam-salam ka aing sia hate teu beres. Mantap ge nu rapi, urang dihadiran ku Kangjeng Nabi cacakan baheula, cacakan ku atuh komo baheula. Kakalayangan Kangjeng Nabi teh ningali nu keur assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum asholazkiya. Emang henteu laporan ka Kangjeng itu lapor. Didele nemanta kaju masyarakat arembungeun di dinya kunaon berarti kan henteu sinergis teu bagus ka ambeuna ku Kangjeng Nabi urang muludan kan embong lah sangheuk aing muludan kanyana emang kunaon henteu lah embung dibawa ta embung bae sebab nu mingpina nu ngayakeunana henteu lillahi taala ka ambeul ku Kangjeng Nabi na bau Kangjeng Nabi na henteu ridho geus teu mawaan malaikat ngaulah-ulah ulah. Waduh, jun berkat 2000 nu datang 200. Leg-leg Gus ya berkat tah. Kaambeuna lain deui. Oh, emang kumaha gitu. Urang sabarangan kudu dibersihan. Urang maca sholawat nu rapi teu kudu gancang-gancang. Nu aplen tapi nu mantep. Kangjeng Nabi kan neuleuh. Oh, jai horenganan sholawat nu salam ka aing teh. Kadeuleuh tengah peuting. Oh, bener. Penundutan cek Kangjeng Nabi teh. Waduh teu kuateun cek Kangjeng Nabi. Waduh juga goler kieu cek Kangjeng Nabi. Oh budak balik deui ka Madinah lah cek Nabi. Balik deui diantepkeun molor di dinya. Allah karim. Urang lamun nyaritakeun tentang ibadahnya urang mah kan kakarak datang ka babacaan teu boga pikiran kumaha bahkan paling urang mah ye babacaan dihartikeun ye susah kitu encan boga rasa
kapan lamun geus boga rasa mah bakal napinuh ku adab jeung isin sebab naon urang keur carita Kangjeng Nabi dihadiran ku Kangjeng Nabi isin karena mun urang salah belah dituna urang teh kapan dihadiran ku Gusti Allah cak Gusti Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kaula leuwih deukeut ka anjeun hei manusia tibatan urat genggerong aing teh deket jasa ka sia atuh sia sing ada sia teh keur bareng jeung aing deket aing ka sia ilmu aing ka sia nyaho aing ka sia teh keur dibarengan ku aing nu mantak tah lamun geus boga rasa urang babarengan jeung Allah isin salat katungguan nya salat teh Allah ih cakal si salat ka saya geus assalamualaikum cepet amat salat wah nu tapis jemping-jemping gitu sakjana mah enduro meureun. Masya Allah, teh teu boga ka isi cak Allah dek ka mana teh sih? Ya Allah, tapi lamun boga rasa isin ka Gusti Allah dideleukeun, dikanyahokeun nu marentahna Allah, nu nitahna Allah akur teh jeung aturan Allah, isin amat. Yenang tungna kieu akur teh jeung aturan Allah, ruku aing akur teh jeung aturan Allah. Boga rasa aing teh deukeut jeung Allah dideleukeun ku Allah sok sieun salah, makin ka ditu makin adab, makin inggis, makin lempan. Tuh kan. Makin sieun ka Gusti Allah, atuh Allah na deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nu leuwih deukeut ti aing geus teu kudu mikiran naon ja aing. Sia dek ka makhluk lagi nangin aing cek Gusti Allah sia minta tulung ka makhluk dek naon minta tulung ka makhluk jeung nu leuwih deukeut mah aing itu genang aing ngagerakeun atuh balik ka aing geus we ka Gusti Allah tah urang lamun salat ti penting Allahu akbar aya sieun ka kuntianak kunaon sieun ka kuntianak cek Gusti Allah kuntianak teh makhluk aing ngagoda sia digoda kuat henteu pan sia mah keur jeung aing baca auzubillahi minasyaitonir rajim cek Gusti Allah kuntianak hiber ayo baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aing ge bisa. Sial kuntianak nang-tangan goblok jasa. Orengan teu husu urang da, teu asup ka hate tah mah kitu mah. Tapi lamun nu boga rasa jeung Gusti Allah sieun kabeh ge. Malah nang tangan, kunti rombongan ka dieu sia. Rombongan ka dieu ulah sok soranganan. Bawa bapak kolot sia, aki sia, incu sia, hayo ka dieu, aing sakalian paeh di dieu ye. Hawa kasih lamun geus urang boga rasa, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aing teh kapan leuwih deukeut ka sia. Jadi sia teh jeung aing, atuh geus kumaha. Masyaallah. Tah urang mah kakarak datang ka kitu babacaan adab dipaksa melalui syariat can boga rasa lamun geus boga rasa lain deui ke ibadah lagi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wallahu a'lamu bimaradi bejakeun Muhammad wa kulu sok dalahar maraneh kabeh wasrobu sok ngararinum maraneh kabeh masitum sakahayang anjeun sakumaha nu geus diatur ieu dahareun anu halal inuman anu halal sok dahar nu halal nginum nu halal wala tusrifu cuman ulah leuleuwih lantaran innahu la yuhibbul musrifin sanjana Gusti Allah mah teu resepen kanu leuleuwih dititah lamun tadi khudzu zinatakum khudzu fil amr maedakeun kana wajib jang nutupan aurat kablah dituna mah sunah adab-adaban tapi di dieu mah kulu wasrabu aya amr teh di dieu mamar lil ibahah sakadar meunang doang eta ngabedakeun antara nu tadi khudzu zinatakum inda kulli masjid amr jeung ieu wa kulu wasrabu wala tusrifu amr keneh tapi penggunaan amrna lain deui nu itu wajib nu ieu mangan ibahah tah jangan lempengkeunana kumaha eta nu hese tuh pasti hese mondok teu ngajem teu teh hese kumaha jangan ngadengekeun ge gadengen riweuh eta tah pibongkareun nu kos itu Masya Allah
sedangkan kapan di dia aya huruf atap di dituna khudzu zinatakum inda kulli masjid kadila ya huruf atap wa kulu washrabu wa la tusrifu eta huruf atap teh huruf penghubung antara kalimah nu ieu jeung kalimah nu itu dihubungkeun ku huruf atap ngaranna huruf atap penghubung eta teh aya nu mutlaq jami dan lain sebagainya. Kok bisa jadi beda? Nu tadi mah kapan jadi wajib, nu ieu mah kok jadi ibahah. Ieulah nu koleng. Masya Allah. Jukuna tuh kumaha geus saya teh kudu ibahah saya. Puyang nama kos itu mah. Eta mah kudu nurun-nurunkeun kitab janggotan. Emang aya kitab janggotan? Nu jelema make janggotan tuh kitab deui sarua. Ese. Ya cerita hese ngaji bela. Silahkan dahar, silahkan minum sakayang anjeun asal halal. Jadi dititah dahar jeung nginum teh dititah ku Gusti Allah. Lantaran memang geus jadi adat kekuatan manusia teh ku Gusti Allah geus dibagi-bagi. Aya nu kekuatan dahar jeung nginumna teh kuat samingguan. Sakali dahar saminggu. Aya nu kuat 5 poin, sakali dahar 5 poin. Aya nu kuat 3 poin, sakali dahar 3 poin. Aya nu kuat sapoe sapetingan sakali dahar. Aya nu kuat sakali dahar genep jam. Genep jam kudu dahar deui. Genep jam kudu dahar deui. Jadi sapoe sapeting 4 kali dahar. Ulah disengsarikeun ulah. Nu kuat nang Allah, nu teu kuat nang Allah. Tinggal orang kembali ke diri orang. Aing sapoe sabaraha kali daharna nya. Balik ke diri orang. Oh, aing mah kumaha manggihna bae aja. Manggih isuk-isuk uduk sikat. Berang saeutik aya sangus sikat deui. Aya deui nu mau berkat sikat deui. Aya deui nu ngariung kasorekeun sikat deui. Aya deui anak mawakeun sikat. Tah mah teu reureun dahar burung. Kulu wasrobu. Jadi ulah yang serikeun kana sok dahar. Loba dahar lantaran di dieu ge dijelaskeun wa kulu wasrabu. Nu ulah sote wala tusrifu. Ulah leuleui. Berbagai ulama nyaritakeun tentang wala tusrifu. Artina ulah leuleui teh hiji leuwih teuing datang ka kamangkaraan. Cara Raja Namrud. Raja Namrud dahar kudu ngeunah bae. Beres dahar, wow, nyana susurian kenyana KWC dicolok deui. Bolol. Utah ke istirahat sakedeung dahar deui. Wow, geus susurian ke meunang bangsa saparapat jam 20 menit colok deui. Jadi hayang dahar bae blon eta teh. Pangeran Raja Namrud teh jadi ngaku pangeran. Nah, kos kitulah Raja Namrud. Ieu israf ngaran. Atawa israf teh hukum mustahil ngadahar sakumaha kahayang urang ieu hayang caplok ieu hayang caplok hat aya seubeuh na seubeuh ngan sakumaha kahayang diturutkeun eta ge israf sarua bae kuduna kumaha sederhana bagi tilu cak Kangjeng Nabi di awak urang kokosong beteng teh bagi tilu sasulus jang dahar sasulu seperti lu deui jang cai seperti lu deui jang napas tah lamun urang bisa kos kitu awak teger bae awak sehat bae bagi tilu ye awak ye beteng seperti lu jang dahar seperti lu jang cai seperti lu kosongkeun urang mah kok kosong datang ka katakan malah mah dahar teh aduh budak turun heula digejlug usah kumaha karunggoni lain leuwih teh eta mah kulu washrabu wa la tusrifu. Lamun urang nyaritakeun sejarah Syekh Maulana Hasanuddin teh manehanana ieu 3 bulan sakali daharna. Pertama datang ka Banten sabulan sakali, pamajikanna saminggu sakali daharna. Eta nyana
nyindiran ka pamajikan dekirha ibadahna siang batu saminggu sakali dahar bae dekirha ibadahna eta saminggu sakali ge masih disindiran keneh bae ambo atuh pamajikan urang mah teu bisa ngomong ku kumaha ibadahan ngan dahar mah lulu saminggu sakali disindiran mikir pamajikanana naiklah sebulan sekali kulantaran naik sebulan sekali Maulana Hasanuddin 3 bulan sekali Masya Allah kari nyindiran deui dikira ibadahna teh si sebulan sekali make dahar oh cak pamajikanana kumaha ieu oh hara ujung-ujungna Syekh Maulana Hasanuddin mah genep bulan sekali daharna turutan ku sia jengker sia ulah saturut-turut dah lamun aya hiji waliullah lamun aya hiji jelema suluk lamun aya hiji jelema ndek ibadah ka Gusti Allah 5 poe nya nan candahar kabeneran geus 5 poe candahar nya ngomong aduh beteung lapar amat 5 poe teu dahar nyaritakeun beteung lapar eta teh cak guruna sia ulah ibadah suluk di pasar sia cicing 5 poe sia ngarasa lapar ulah suluk sia cicing di pasar dar sia eta 5 poe ge teu meunang nyebut lapar jelema deuk jadi wali mah teu meunang teu meunang geus bae urang mah pan lain 5 poe urang mah lain 5 poe isuk-isuk ngaji ngadaruduk 2 piring jeung endog 5 sagegede kieu pohara kan eureun ngaji geus kieu deui bae padahal sih lapar aing 5 poe jelema ibadah ka Allah 5 poe nyebut lapar gas ulah diteruskeun saya ibadah cak guruna ulah diteruskeun cicing di pasar dagang sia kos kitu mah Masya Allah Gusti Allah kan Sidina Umar nyekelan beteung kieu 2 poe candahar kabeneran kapanggih jeung Sidina Abu Bakar Siddiq. Sidina Abu Bakar Siddiq nanya ka Sidina Umar aya naon? Nu minta tulung jeung kana kunaon? Ieu beteung geus diganjel cenah ku batu. Emang kunaon? 2 poe teh dahar. Kula masih 3 poe. Oh. Geus 3 poe kunaon? Iya tuh. Itu izin Sidina Umar kieu we. Itu lah cek teh. Geus 3 poe. Geus pararias. Kapanggih jeung Sidina Ali sugan aya dahar kitu kunaon teh dele tu diganjel ku batu sabaraha poe eta Umar 2 ieu 3 kula geus 4 poe geus atuh urang bebeja ka Kangjeng sugan di Kangjeng mah aya ayo datang ka Kangjeng seuri bae Kangjeng geus dibukakeun ku Kangjeng batu di dieu teh batu kula geus saminggu teu dahar cak Kangjeng mah geus baralik bae sekali Masya Allah karim kos lalagaan tapi memang kos gitulah perjalanan ahli Allah Gusti Allah agung ai urang mah pan lain kitu urang mah ese gede amat beteung ustaz dahar alhamdulillah ya rabbal alamin eta di kantong ieu ge bekal alhamdulillah aya bebekalan di dieu naon atuh lontong aya roti aya bacang aya Masya Allah wahara amat ai itu tuh tas itu ge sarua itu mah bangsa roti-roti kering budak sabulaneun moal seep batur mah 2 3 4 saminggu Kangjeng Nabi teu dahar ari ieu mah bebekalan jang saminggueun ge liwat pan jauh jasa tah urang jeung nyana ai hayang ka sorgana mah akur perjalanan anu jauh aduh Gusti Allah sakararisi lamun nyaritakeun tentang para wali aya anu sabulan teu dahar setengah bulan teu dahar saminggu teu dahar geus lumrah nu sapoe sapeuting mah teu dahar teh lumrah jasa tah mah tapi Sufyan Tsauri mah Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun dina kitu Fathur Rabbani nya nama daharna gembul Sufyan Tsauri mah gembul nya nama daharna malah mun aya tamu mah kumaha dahar wah gembul jasa beurang dahar ke sore dahar deui
tapi ketika salatna ibadahna nu tanding mun geus salat bae ceurik terus-terusan salat ceurik eureun subuh kitu bae eta mah daharna gembul beurangna isuk dahar beurang dahar sore dahar deui tapi lamun geus salat ceurik dadak cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah dituturkeun daharna ku sia nu ngaran Sufyan Sauri mah tah tuturkeun ibadahna ku sia ai daharna ku sia katuturkeun ai salat aja urang mah pan babagi atuh dahar-daharna katuturkeun kiai itu siapa odo urang nu babarina bae nuturkeun da kasimpulanna nama nu jelas mah urang ulah ujub urang ulah suuzon ka batur endek dahar bae endek biasa bae endek eta mah urusanna urusan kebiasaan nu penting ibadah ta'alluqna qalbu ka Gusti Allah nah nu mantak aya kiai teu naek-naek lantaran ka batur sudah ibadah di mana dahar malulu nyana seban lantaran puasa bae aing geus 12 tahun puasa bae cek nyana dahar aing masa comot mana bisa jelema dahar bae bisa ka Allah ujub moal naik-naik tak urang asa ngeunah kos kieu urang beuki dahar pan asa kahatean gitu maksudna emang sia mah tolol ieu sebenarnya mah itu geus dibabagi nah kulu silahkan dahar nu halal wasrobu silahkan minum nu halal masyitum sakahayang anjeun cuman wala tusrifu ulah israf ulah leulewihi mantak cek Kangjeng Nabi iyakum wal batnah minat ta'am syarab sing hade maneh ulah seubeuh teuing dahar ulah seubeuh teuing nginum cek Kangjeng Nabi fa innaha mufsidatun lil jasad murisatun lis saqam mufsidatun anis shalah lantaran seubeuh dahar seubeuh nginum ngarusak kana jasad ngawaris kana gering jeung mumul kana salat coba ge urang tas magrib dahar subuh jasa subuh nginum subuh jasa haju ngadenge suara azan Allahu akbar aduh ge Allahu akbar rokok ditendeu di asma la ilaha illallah teu nyaho tak la ilaha illallah ngandatang ka asyhadu anna muhammadar rasulullah bareng murah eta teh nya la ilaha illallah pamajikanna nama pajar Ki Haji salat teh ka masjid beres di sepi pan tok trok aing geus beres teh ka haji suga teh ka masjid orenganan ambo rokok kena samping kabelem Ki Haji oplok diudangkeun ka haji udang beak ta samping tak rokok ye emang geus adzan lain geus adzan dia jam sabaraha emang teu ka masjid ji adzan geusan aya adzan geusan teu nyaho eta seubeuh teuing dahar seubeuh teuing nginum atawa teu dahar teu nginum sarua Allahu akbar teu dahar teu nginum lapar sarua ya bae deh sarua la ilaha illallah jadi urang mah lapar teuing hees sebenting molor bener nak tadi mantek iya kumal bata minat tuam masalah ulah sebenting sebentar sebelum ngarusak kada jasad ngawaris kada gering eta teh jasad teh rusak gering akibat tidak makanan komo ayeuna makanan kimia jeung mawa kesel mawa mumul kana salat mantak wa alaikum bil qasdi fihi ma maneh kudu sedengan cek Kangjeng Nabi dahar jeung nginum teh fa innahu aslahu lil jasad sedengan teh ieu ngabereseun kana awak wa abadu minas sarab jeung ngajauhan tina leulewihi wa annallaha ta'ala la yabghudul habras sabil Allah pang bendu-bendueunana ka kiai nu lintuh cek kiai sia atuh ini dina kos kiai tuh kumaha tuh wa innallaha la yabghudul habras sabil sanyana Allah bendueun jasa ka ustad ka kiai nu awakna lintuh ku dahareun maksudna loba dahar bendueun Allah
cecak-cecaknya jadi kiai lo badahar kau memuntah jadi kiai asana ya mah ya boga restoran masalah wa anar rajula la yahlaka hatta yusraba syahwatu andin sanyana hiji jelema bisa ngarusak bisa rusak dirina lantaran nyana syahwatna ieu ngelehkeun kana agamana. Nah dibere ilmu dititipan ilmu tapi pikiran anak kana dahar baik kurang kana agama tapi lamun kieu mah dahar aing nginum aing jang negeran agama aing mah dek dahar dek namateun Al-Qur'an aing dek dahar dek inum dek salat aing 100 rakaat tengah peuting pokona mah aing dek dahar dek inum nu seubeuh jang mutolaah eta mah masalah kos kitu mah masalah ieu mah lain pan asal dahar seubeuh nginum seubeuh haju bae sakumaha kotok dek endogan plok 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 dingin ngeunah pananggalna kitu geus teu nyaho inget bumi alam ieu dahar aya carita dina kitab Ajaib karangan Imam Karmani aya dokter Nasrani tabib Nasrani nanya ke Ali bin Husain bin Waqid ya Ali laisa fi kitabikum min ilmi tib syai'un kitab anjeun mah kitab Al-Qur'an eueuh nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran sakmet ge eueuh beda jeung di kitab kami Injil dina Injil diterangkeun wal ilmu ilmani ilmul abdan wa ilmul adyan ilmu dua aya ilmu patali jeung awak ilmu kedokteran aya ilmu patali jeung agama syariat Injil mah tampil dengan prima ku kami setelah diteliti di Al-Qur'an laisa fi kitabikum min ilmi tib nu patali jeung ilmu kedokteran lamun nanyana ka urang heuheuhan tapi kulantaran nu ditanyana cucu Kangjeng Nabi Ali bin Husain bin Waqid begala lahu sambarangan qad jama'a Allah ta'ala tiba kullah fi nisfi ayatin min kitabih Allah geus kumpulkeun ilmu kedokteran seluruh ilmu kedokteran teu kudu loba-loba dina Al-Qur'an sapotong ayat dengan sepotong ayat seluruh ilmu kedokteran tercakup Injil mah kudu babarabayan ieulah loba teuing hese nalarna Al-Qur'an setengah ayat seluruh ilmu kedokteran aya buih sak dokter parah amat sih. Quran mah tampil dengan prima teu kudu ayat-ayatan cara Injil. Sapotong ayat. Gue cek tabib Nasrani cek dokter Wamahia coba mana ayatna? Baca kunyana. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sok dalahar maraneh kabeh untuk menjadikan kekuatan awak lain ilmu kedokteran sinaon. Wasrobu inum kumaneh minuman-minuman anu halal tapi wala tusrifu ulah loba teuing lantaran lamun loba teuing cek ilmu kedokteran ieu teh bakal nutupan kana pernapasan nah nu mantap kudu disedengan bae dahar seperti lu minum seperti lu ieu lolongkrang seperti lu lamun kos kitu nuturkeun Al-Qur'an seluruh manusia di alam dunia bakal sehat kurang kumaha ilmu kedokteran wih jahe jageuna kalau main-main dengan Al-Quran mah Masya Allah cek eta dokter Nasrani wala yusiu min rasulikum syai'un pitib ternyata nyaritakeun tentang awak patali jeung ilmu kedokteran mana nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran eta mangan patali jeung dahareun patali jeung inumeun nu nyaritakeun tentang patali ilmu kedokteran cek Ali bin Husain qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiba fil alfadhin sirah dengan bahasa nu saeutik dicokot tina kulu wasrabu wala tusrifu timbullah ucapan Kangjeng Nabi wa magia naon ucapan Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi al-maidah baitud da wal himyah rasul lidain wa atikul badanin ma'wadah cukup dengan sakitu itulah ilmu kedokteran menang nyokot tina kulu wasrabu wala tusrifu artina kumaha cenah eta ngaji dong wah payah teh dokter al-maidah baitud da kadut ieu kadut beuteung
4 penyakit. Walhimyah ra'su kulli dawain. Pantang ieu adalah sumber daripada obat. Wa atiqul badanin bere ku maneh awak ma awat tahu. Naon nu geus kabiasaan ka awak ngeunahna mana silakan. Etalah jang ukuran kesehatan. Lantaran awak manusia dibagi ku Gusti Allah beda-beda. Darahna aya darah A, aya darah B, aya darah O, aya darah OTM. Macam-macam. Liwat teuing teh mah kedokteran. Beda-beda kekuatanana, kadar berpikirna lain-lain, kadar awakna lain-lain, suhuna beda-beda. Aya nu akur di tempat panas, aya nu akur di tempat dingin, aya nu akur di tempat sedang. Jelema aya nu betah dina daerah tropis, aya nu betah di daerah panas, aya nu betah di daerah dingin. Sakumaha hewan, onta hayangna di nu panas bae. Ketika dibawa ka nu tiis, nyana ngomong, "Tidak betah saya." Mantak otak nu aya di Bogor, nu aya di Taman Safari, eta teh kekuatanna paling genep bulan dibawa deui ka Arab, ganti deui. Nyana geus ngomong bae waduh teu betah cak nyana. Balikeun deui kula ka Arab. Teu betah nyana, lintuh dibawa ti ditu ti Arab ka dieu. Wah, ditonton ku urang Indonesia gede amat, genep bulan kuru. Bawa deui. Aya numbungan jasa di negeri anu tiris hayang dinu panas bae model onta. Aya nu hayang dinu tiis bae dibawa ka nu panas mun kebo. Pernah pan kebo dibawa ka Mekah ka ditu atuh jajar etean. Aduh, cek jana ujang gupak aing. Aduh. Teu betal moal mangi kebo di Mekah ka jeung kumaha ge moal mangi. Ujang gupak cek jana aing. Wah, sejasa. Betahan ya nama betahna di Cikupa lo jang gupak lo bacaknya di Cikupa di Bojong eta tah manusia ge sarua jeung hewan ku aya rasa kitu kieu ku ari mah dahar ulah loba teuing lantaran ieu kadut baitudda coba ku ari pantangan naon anu henteu akur jeung diri sorangan urang boga rarasaan eta mah pokona kembalikeun ka awak masing-masing ati kula badanin ma'awatah sakumaha awak sorangan nu ngarasakeun dokter mah hanya mere jalan doang Kangjeng Nabi mere jalan nu ngarasakeun urang kembali ka urang nu mantak cek Imam Ghazali di tafsiran ti dieu singa deun teh ngajaga awak lain cek dokter ngajaga awak lain cek sasa cak urang sorangan. Urang nginum, akur henteu sih mun urang nginum cai tiis. Sanajan Kangjeng Nabi nganjurkeun make cai tiis aya teu akur ulah. Akur henteu sih nginum cai panas. Lamun memang akur sanajan diulah-ulah aya akur mah nginum bae. Akur henteu sih ente lamun ngadahar daging hayam atah. Teu akur sebab akur jeung ucing ulah. Akur asak mah akur, eueuh masalah. Daging embe akur henteu ka diri urang, awak urang akur dahar. Takur ulah daging sapi akur teu ka urang akur takur ulah daging munding gitu kene akur teu akur takur ulah lauk perlaukan urang lamun ngadahar lagut oh ieu mah kakap takur ulah akur sek asal 200.000 ieu cumi akur teu jeung awak urang aing mah asal ngadahar cumi be alergi atuh ulah nyiksa awak sia ai akur mah los tapi 200.000 kitu kene hurang aing mah lamun ngadahar hurang nu gede henteu nanaon nu leutik teh nanaon atuh aku teh sia mah kigarana tuh manis ditafsir gede jeung leutik segala ngalan bedana gitu urang anu gede mah ngeunah sakjana ada tuh mahal tah mah aku tuh los tah mah tapi lamun teh aku atuh ulah nah contona urang kamari keur nyaba ka Yordania geus lalapar beuteung teh isuk-isuk tarurun ti hotel teh ti kamar ke tempat resepsi weuh geus dihayalkeun dahar pasti ngeunah jasa barang datang ka handap teh dahareun teh masyaallah cak nya mah meureun bagus jasa horenganan teu aya beda di Mesir di Yordan kos karar itu bae nu kaluar teh potongan nu kaluar isuk-isuk teh asa gede kieu koneng percis mun dibayangkeun ku urang kos eta asal deg dahar bae satu sisi beuteung lapar di sisi lain pasti kapanggih jeung eta deui bener bae percis potonganna kos eta ngan dicorok doang gitu barang ngalat teh sok aya ngahayal saeutik akur amat ye gedena jeung konengna akur
kulantaran di dahar dia dipaksakeun ku urang sanguna teu akur jeung sangu urang sayur teu akur jeung sayur urang letahnyana jeung letah urang tepan beda atuh tungtung nama sanajan daging sanajan sayur untung be aya anu mawa teri dicampurna jeung teri kede bae tah ieu letah akurna nu mana akurna kumaha urang Arab mah dahar jeung roti urang Arab mah korma teh dahar coba paksakeun ku urang-urang dahar korma jeung roti isuk-isuk bahasana jam 11 mencret kajian kokomah ge tuh beda tuh kan nah nu mantap ieu ati kullu badanin ba'watah sakumaha kabiasaan urang naon wa akur asal wala tusrifu kurang kumaha cek Ali ka dokter Nasrani kurang kumaha untuk menjaga badan satu makan yang sesuai dengan badan masing-masing dan jangan terlalu lebihi waduh Yang kedua adalah pakai pantangan. Kalau memang di situ gak akur dengan pedas, pantangilah pedas. Kalau memang di situ tidak akur dengan daging kambing, pantang daging kambing. Pantang. Numantak di riadohan. Urang deka Allah mah make riado make pantang. Seluruhna pantang. Kabeh, ieu hampang awak teh. Lamun akur, nu teu akur mah dahar bae sih. Ulah keur zaman baheula keur ngora dongeng seetik. Riado di Cirebon jeung babaturan dibere sanguna ngan sakieu doang kan hiji sakcomot doang magrib sacomot anu geus ngorandang ka sumur teh geus teu kuat kula mah kuat bae eta babaturan 10-an kageteun ente mah cenah kuat amat aing alhamdulillah pokona ku Allah mah masing-masing dibere kekuatan geus ulah hese nyana ngorandang nimba ge geus kuat teh nimba kula ibang nimba ke musan mang 3 poe 4 poe 5 poe saminggu teh eta mah cenah kuat atuh dibere dibagi-bagi ku Gusti atuh lain kok bangunna ceng haram atuh masalah geus skala luar tah saminggu 20 hiji poe 40 poe geus skala luar mah sehat bae pan geus baliknya mah karuru kula henteu nyana mah kuru tinggal tulang doang 40 poe kula henteu sehat bari nungguan mobil aya ente pancen pan sehat amat tuh aing mah dahar sih pancen teu kajawan moal aing moal kanyahoan pan itu bisa kos gitu pan dahar ge diluluskeun bae teh ku kiai atuh lain deui aing mah dahar teu kanyahoan ku kiai aing ge nyaho kiai ge dahar itu aing mah tuh kompetisi jeung kiai ulah sok nipu awak aing teh inget ka ieu atikul badan mawat tau dipaksakeun sacomot sakieu urang teu kuat ngomong pae aing antak beres tah zat meme salat isya kula mah ka warung heula geus tungguan sia di dieu geus ka warung dah cepet dahar bangun teu dahar teh kitu bangun teu dahar datang ka kuari nya lamun inget sok maraheun da sia nipu aing hadena aing teu pae cek nya tuh urusan pribadi tuh kos gitu Pak tuh atuh aing tasbih ragak deui mangkani kita maca kulu ban sapeuting 1000 pan ragak kocek kodas ya orang wiridan teu beres awak teu beres ai urang mah tegep atuh biasa kulhuna ge 4 bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad nyana ge kageteun sia tanaga gede amat cenah atuh dahar jinganan nipu tuh kos gitu tah itu kuat ulah dipaksakeun ai akur urang ternyata diluluskeun ku kiai lulus cek nya hasil istikharahna lulus tuh masyaallah dalalakun keur ngora eta kos kitu lulus bae biasa nyana mah nyana anu daharna sacomot nu aya nu teu lulus duaan urang Bandung teu lulus ieu mah teu lulus kudu ulangan etus ya nya teu dahar nya teu lulus Masya Allah iya ya pantang panjang lamun di non gitu ngaranna dipetakeun praktekna bahasa Kangjeng Nabi Al-Maidah baitud da wal himya rasukul dawa wa atikulla badan ma'awata panjang Imam Ghazali nu nerangkeun panjangna Masya Allah pohara jasa dokter teh akhirna pakola cak dokter Masya Allah macaraka kitabukum wala nabiyukum jalinus tiban pohara amat horenganan kitab anjeun teh ngaleuwihan dokter Jalinus
pan sumber ilmu kedokteran teh Jalinus ngaranna. Dibedakeun tah seluruh ilmu kedokteran teh dina Injil di Jalinus. Berarti ngaleuwihan kitab Jalinus ieu pohara jasa Al-Qur'an. Akhirnya asup Islamnya. Tuh, batur mah kos kitu, debat lantaran ikhlas dijawab sapotong ayat kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Asup Islam. Masya Allah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat. Lantaran ti ditu nagasa potong ayat atuh urang ngaji nagasa potong ayat wallahu alam bissawab.